Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang Aa dan Teteh. Mudah-mudahan Aa dan Teteh anu nuju diajar PJJ di bumi sing aya dina kaayaan sehat walafiat. Saupami aya rerencangan urang dinten ayeuna anu nuju teh damang atana pikiran sehat, hayu urang doakeun ku urang sadayana sing enggal didamangkeun. Sateu acan dikawitan, hayu urang maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Patepang deui sareng buntin dina pangajaran bahasa Sunda. Nah, kanggo minggon ayeuna pangajaran hiji anu temana mikanyaah katutuwuhan sareng sasatoan. Nah, aya cerita. Nah, ada seorang perempuan, seorang wanita melihat seekor gogok di atas sumur yang sedang kehausan bahkan hampir mati. Kemudian seorang wanita itu melepas sepatunya diikat dengan kerudungnya mengambil air dari sumur itu. Setelah itu kemudian gogoknya diberi minum. Nah, di dalam hadis dikatakan bahwa perempuan itu diampuni dosanya. Itu salah satu hikmah menyayangi hewan. Kemudian hidup di bumi, gaduh tanaman atau napi pohon. Nah, cara menyayanginya nyaeta disiram atau napi dicebor tiap enjing sareng sonten. Mudah-mudahan hidup tiasa menerapkan pembiasaan mikanyaah kasato sareng tutuwuhan di bumi. Kanggo dinten ayeuna materina nyaeta kecap asal. Misahkeun kecap asal jadi engang. Engang itu artinya suku kata. Jadi satu kecap asal ada yang dipisahkan jadi saengang atanapi dua engang ananapi tilu engang. Tujuan pembelajaran anu bade didugikeun dinten ayeuna nyaeta siswa mampu memisahkan kecap asal menjadi beberapa engang atau suku kata. Kanggo dinten ayeuna bade diajar perkawis ngarucat kecap asal menjadi engang. Naon si hartosna ngarucat? Ngarucat teh hartosna memisahkan. Kecap asal bacana sanes kecap nya tapi kecap pamepet. Kecap itu artinya kata. Terus engang dibacana sanes engang tapi engang sami kalebet kana pamepet. Engang teh hartosna suku kata. Kecap asal dirobah jadi engang, aya anu jadi saengang, aya anu jadi dua engang, aya anu jadi tilu engang. Sekarang kita bahas satu persatu contoh saengang atau satu suku kata. Ker, jeung, bray, jung, cing. Itulah contoh-contoh kecap anu saengang atanapi satu suku kata. Ayeuna urang lajengkeun kana contoh anu dua engang atanapi dua suku kata. Kandang. Nah, urang pisahkeun. Jadi kan strip dang. Sanes kan da strip
eng ta eta mah lepatnya upami aya eng en sareng ge kedah dihijikeun. Contoh nu kadua, ngendog. Ngendog itu artinya bertelur. Urang pisahkeun. Ngen strip dog. Nah, ayeuna contoh nu katilu, reureuh. Nah, nganggo e sareng u. Misahkeunana re strip reuh. Tah itu contoh anu dua ngang atanapi dua suku kata. Ayeuna urang lajengkeun contoh anu tilu ngang atanapi contoh anu tilu suku kata. Contona mangandeuh. Nah, cara misahkeunana ma strip ngan strip deuh. Nah, tilu suku kata. Contoh nu kadua mangpaat. Nah, cara misahkeunana mang strip pa strip at. Nah, ayeuna contoh anu katilu kalapa. Nah, cara misahkeunana ka strip la strip pa. Nah, itu contoh anu tilu ngang atanapi tilu suku kata. Supados langkung ngartos ayeuna jawab patarosan Bu Entin. Engke jawab kumaha cara misahkeunana terus sebatkeun loba ngangna aya sabaraha hiji. Anu kahiji, prak. Cobi jawab. Aya sabaraha ngang? Aya sangang Bu Guru. Leres. Prak mah teu tiasa dipisahkeun kumargi ngan aya sangang. Anu kadua, kecap maung. Cobi kumaha cara misahkeunana? Sareng aya sabaraha ngang? Cara misahkeunana ma strip ung strip. Aya dua ngang Bu Guru. Leres. Cobi kecap anu katilu. Kecap garalak. Kumaha cara misahkeunana sareng aya sabaraha ngang? Ga strip ra strip lak strip. Aya tilu ngang Bu Guru. Leres, pinter. Masih menjawab pertanyaan supados langkung paham, langkung ngartos. Ayo dangukeun, dengarkan. Anu kahiji, sato. Siapa yang bisa memisahkan dan ada berapa ngang? Aku Bu Guru. Ayo. Sa strip to. Aya dua ngang Bu Guru. Hebat. Anu kadua, binatang. Ayo, siapa yang bisa memisahkan dan ada berapa ngang? Aku Bu Guru. Bi strip na strip tang. Aya tilu ngang Bu Guru. Betul. Yang terakhir, leuweung. Ayo, siapa yang mau mencoba? Ada berapa ngang dan gimana cara memisahkannya? Aku. Le strip weung. Aya dua ngang. Alhamdulillah semuanya sudah hebat-hebat. Ayeuna tingali ku hidep dina buku paket kaca salapan. Aya sababaraha contoh anu ngarucat jadi ngang. Maksudnya memisahkan menjadi suku kata. Kandang. Nah, cara memisahkannya kan strip dang. Aya dua ngang. Maung. Cara memisahkannya ma strip ung. Aya dua ngang.
tina. Cara memisahkannya ti strip na aya 2 ngang. Terus besi. Cara memisahkan anak be strip si aya 2 ngang. Patani. Nah, cara memisahkannya pa strip ta strip ni aya 3 ngang. Terus ker. Tah keur mah teu tiasa dipisahkeun kumargi aya saengang. Reureuh. Nah, cara memisahkannya re strip reuh aya 2 engang. Itulah contoh-contoh memisahkan kecap menjadi engang. Aya nu saengang, anu 2 engang sareng 3 engang. Mudah-mudahan hidup langkung ngartos. Untuk tugas hari ini yaitu nanti dilihat di halaman 10. Di sini ada kolom-kolom kata-katanya atau kecap asalnya sudah ada. Nanti tinggal dihitung ada berapa engangnya. Seperti nomor 1 makhluk. Nah, kalau kita pisahkan berarti mah strip luk. Berarti ada 2 engang. Jadi nanti yang dicontrengnya contoh yang nomor 1 itu 2 engang. Nah, untuk kecap-kecap yang ke bawahnya nanti sama kalian dihitung kemudian sesuaikan ada berapa engang. Kalau misalnya ada 1 engang, contreng di 1 engang. Kalau misalnya ada 2 engang, contreng yang di 2 engang. Kalau misalnya ada 3 engang, contrengnya yang di 3 engang. Nah, itu ya tugasnya dikerjakan di buku paket halaman 10. Hati-hati memisahkan engang atau memisahkan suku katanya. Kemudian nanti tugasnya dikirim ke Google Classroom. Alhamdulillah materi kanggo dinten ayeuna parantos rengse. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos, tiasa maham karena materi anu atos dijelaskan ku ibu guru. Kanggo tugasna ku hidup ditingali dina video terus tugasna dikerjakeun. Teu kenging hilap, hidup teu kenging susah atau jangan susah kalau disuruh untuk melaksanakan sholat. Sholatnya jangan menunggu disuruh sama ayah dan bunda. Begitu juga tadarus Al-Qur'annya yang rajin, diusahakan setiap malam selalu tadarus Al-Qur'an. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patapang deui minggon nu bakal dongkap.